Apa ini? Daman, bos. Kira sumping. Tadi. Ayah ada mana di dulu. Pohon. Alhamdulillah duit ka dia nya. Beneran, nya. Pohon. Tadi teh nyanak paso. Pohon. Hari baru perang ada. Dia titip dah mami dia Oh. jam ieu ajang rekan-rekan Siap, ieu. siap. Pabrik Bang. Bagikeun atunya, bos. Mohon. Yang pabrik cadak ya. Mohon. Atur nuhun, bos. Oh, untung emang di itu masih urang gawe. Ya, entah bae. Kita lagi kenal diri saya. Siang ah. Masih mana aja? Usulin. Oh, ya. AFT kasih tipan baru dak ku bos AFT euy. Panaon bisnis? Lain kita pangabagikeun baso ku bos AFT. Heeh, daek teh mana Jis? Naik tapi asal ada web nih, biasa. Naeun. Itu. Ulah tinggi buruhan, di buruhan mah kayak baso hiji heuh mana ya? Mau sebungkus. Baso nanti bos AFT. Tidak bisa pakai bakso, ayam pakai duit. Lah, geus baso we. Heeh. Lah baso. Duit. Lah baso. Duit. Geus, kita duit kena duit teh. Enggak bisa, bakso dibayar. Heeh, baso kena dijual lumayan ini 1.000 mahal. Nama ada. 5 baso alus. Heeh. Ngomong-ngomong. Heeh. Gua dia. Tah. Ya, baso na. Tuh, tah. Ieu bagikeun ka Mang Nur, heuh. Kam semari soal Pak. Anu pas kami ya. Heeh. Gitu ya. Anu tadi jeung urang. Heeh, eta. Tuluy ka bapak maneh. Heeh. Tuluy ka tong teh kok. Nyaho. Budak-budak. Heeh, sideuk. Ari eta anang mah. Nah, pokoknya mah nu aya di ditu mah bagikeun. Hah? Dik. Bagikeun ya, titipnya. Nuhun ya, Jis. Daekan si Ajis euy. Nuhun, Jis. Bakso. Mang ada bakso. Baso naon, Jis? Iya, bakso iya. Baso ti saha? Ti mana? Di bos naon tadi teh itu kasih. Anaon? Ini tuh dia enak. Ih, sing ieu heula ieu pamer merek mah ngajual ieu. Ngajual. Sabaraha ieu? 25.000. Oh. Sabaraha? Tadi tadi omong harga-hargana Sabaraha teh nu leutik? 5.000. 5.000 anu gede we urang. Bener eta? Bener. Oh iya tuh ya gitu ya. Mau dulu letik, Hah? Moal. 25 Mana ya ya? Dua tuh yeuna. Moal mere bonus. Bonus Bonus 1 hiji. Tono. Hah? Ulah pergi lenggalan urang. Oh, hiji atuh sing payunya, sing larisnya. Nuhunnya. Ah, ayo. Bakso. Cinta ya, Bakso. ucap. Mang erek bakso. Erek bakso. Bakso. Naon mana bakso mana? Sokang ngurkeun heula ieu mana dagang bakso Jis? Naon ieu? Saya Terus si Adis dagang bakso cenah. minta tuh euy. Sabaraha ieu, Jis? Nah menta meuli Kalau karunya. meuli maksudnya meuli sabaraha ieu? Ah, ya 5.000 anu gede mah. 5.000 mah lapisan mana? 55.000. 25.000 sakieu. Lain nu eta. Ke mana? Kan sarua teh Jis. Kalau letik geuning. Mana meureun ieu teh meureun bisa 5.000 sakieu meureun. Mana dagang di saya basona ieu? Saha ieu? Mana ieu? Mang. Mang saha? Ku ada anak ya? Di Kobra Lin. Oh, kira namanya itu lah. Saha? Oh, Didis. Bang Didis. Di Didis gehel. Si Didis ya. Si Didis jadi bandar baso ayeuna. Oh iya sih kan. Ayo aing tebak hayang aing teh ieu teh. Mang mangga kebayarkeun heula dulu. Kayak dibayar ke digantian. Sabaraha eta? Kadua wing. Berarti geus sabaraha Dis? Eta. Teuing, sabaraha? Geus meureun opat 50.000. Kawing 2 deh atau 4 wing, Mang. Sok. 4 wing ya sekalian bayar ya. Heeh. Oh, nuhun. Tah, geusnya. Atuh teruskan. Kan berat. Heeh. Zaman nita hongkong nita wae ka aing teh. Baik. Dak dek wae digeuting sia. Sapuro jong. Sing payu heuh. Baekan si Acis Oh, atuh. Heeh jong sing payunya. Kan asistenna. Heeh jong. Nuhun. Mau ditanya? Hom. Bakso. Jis. Beli bakso. Jualan bakso Jis itu mah. Wah, Sabaraha dina? oh hiji 25.000. Yo 5.000. Tok kuring mana? Ya urang mah 50.000-an. Udah dengan kejo. Nu leutik atuh nu gede. Ah 50.000-an. Nu leutik atuh nu gede atau nu leutik? Hah? Nu gede atau nu leutik?
Yo anu gede sabaraha? 25.000. Meni mama teh 50.000 anjing hiji 50.000. Nah, kumaha? 25.000 teh deh. Saya itu dua, taruh 50 kado ieu tah. Nu gede. Kumaha? Terus nuletik we, nuletik. Dua kali imah mahal, 25.000. Kewe jeung jajan. Geus ais aing mah ya. 50.000 we ka teh ku mana-mana mah. Lieur aing sih mah, lieur jeung main dongeng urang sia teh buta. Ku bener nu ieu nuletik atuh nu gede sing paralugu. Buru sia teh. Pamajikan aing ngamuk tuh. Tuh dengan kejo. Geus dah 50.000 we tah. Tuhun. Ah. Wah, baik. Aing teh bener si Ajis teh kitu. Kita 50.000-an. Asa loba teuing. Tapi lumayan ge samingguan dengan kejo. Nuhun, Jess. Oke. Masuk. Yang naon, Jess? Masuk, erek. Atau naon ieu? Bakso sapi ini bakso mahal ya. Itu gede. Atau nuletik nu gede mah 25.000. Buka bakso di mana? Nu sahanya dari teh puluh wae urang teh. Erek beli mah, perempuan wae. Muli dua seberahan. Yuk, 25.000. Geus muli dua. Atuh nuletik we, nuletik. Muli sabaraha? Yuk, 5.000-an. umur 65-eun. Ulah opat. Tuh, dawa dengan kejo ah. Balik, yuk. Balikna. Nuhun. Wah, Well, bye. bye. Cih, daekan budak teh kitu nama dagang baso, itu moyak kieu ya. Beak tuh, Mang. Hah? Beak. Geus disebagikeun. Asa wae. Amang ulur, anu cenah cengek nih. Heeh. Si Moiso sebenarnya. Heeh. Terus Aandang. Heeh. Terus Sehari tak apa mau beli nih. Oh, bukan lu dari itu ya? Dia bunuhna tuh ya? Ih, gak teh ngeluarin puluhan gini. Nuhun ya, Dis. Well, Bye. bye. Kan si Ajis teh, aduh, aing mah. Makasih dari Soekarno nih tante. Si Ajis pokoknya mah. Berarti ngejual bakso. Hai, ini mah rugi orang. Mungkin karena akulah terlalu sayang tahuan Aita. Anjing. Aja bakso. Aita ngambok bakso. Anjing. Aita beli si Adis aja 50.000-an. Kek. Naon? Meuli. Oh, meuli aing. Lu bener meuli? Meuli aing mang ade 2, aing 2. Nuhun anjing basona si Adis. Meuli lu Si bener? Adis senang meuli koplok mah siapa bener-bener kumaha kan meuli. Astagfirullahaladzim, si Ajis. Kenapa kumaha kitu? Apa eta bakso teh ti bos Aep kita dibagikeun ku aing teh ka si Ajis teh. Si bos Aep, Hah? lu balik sih teh. Benar. Dibagikannya. Heeh. Anjing ka aing dijual 50.000-an di Dis. Aing mang enur. Berarti apa aing Tanya mah? cenah tuh ka urang. Kira iraha pagi teh mana lagi hanteu. Aing Ada budak leutik si Adis mah nipu aing teh nah tadi kumaha? gue gubrak leutik. Berarti apa? Si Adis teh jadi dititah ngabagikeunnya. Ku aing teh dititah, urang teh dititah tadi teh papanggih jeung si Obosnya. Ka urang teh digapekeun. Urang teh dikasih Ajiskeun, tadi dibagikeun. Kita kasih Adis dibagikeun. Heeh. Udah ditah ka budak leutik geus aing kadeo lah sia mah aing mah. Aing suka aing teh kitu si Cing, Ajis. mana gak kuat diri aing ka masih Adis kalau dipeta deui. Kontrol, Mang. Ada apa dibagikeun? Dibagikeun pokona meta mah. Goblok aing kelak emang si Adis lah. Heeh. Oh.